الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Wallahu a'lamu bimaradi maka yakti bakal nakon temenan ingsun agung alladzina ursila ingong akekang den utus apa ilaihim maring alladzina ayal umama tegese pirang-pirang umatan ijabatim ar-rusula saking ijabahe umam ing pirang-pirang utusan wa amalihim lan ngamale umam fi ma balagahum ing dalam barangkang kaakeun ing dalam barangkang tekaya mahum ing umam walanas alam lan demi yakti bakal nakon temenan ingsun agung al mursalin ingkang den utus kabeh anil iblagi saking nekaaken amanah falanakussanna alaihim biilmi wa ma kunna ghaibin wallahu alam bimaradi maka yakti bakal nyaritakeun temenan ingsun alaihim ing atase mursalin biilmi tetap kalawan ilmu lanukhbirannahum tegese yakti bakal nyaritakeun temenan ingsun hum ing alladzina ursila lan mursalin an ilmin saking ilmu bima fa'alu kalawan barang kang migawe ya alladzina kabeh lan mursalin wa ma kunna lan oranana ingsun agung goibina iku kang goib kabeh an iblagir rusuli wal umam saking nekaaken pirang-pirang rasul lan pirang-pirang umat al-khaliyah fi ma'amilu kang seping dalam barang kang amal ya umam kabeh والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Wallahu a'lam bimuradi wal wazulan utawi timbangan lil amali kada pirang-pirang pagawean aul sohaib atau kada pirang-pirang bukune amal bimizanin kalawan timbangan lahu lisanun kang iku tetep kada mizan utawi jarum wa kafatani lan cecepeh roro kama warada kaya barang kang tumekaya ma fi hadis ini dalam hadis ka inun iku kang tetep yauma idzin dalam hari kalaika yaumil kiamah tegese yaumil kiamah tegese dina yaum sa'suwa tegese dalam dina pertakonan al-mazkuri kang den tutur bahwa lan utaya yaumul su'al yaumul kiamati iku dina kiamat al-haqu kang haqq al-ardu tegese adil sifatul wajih iku dadi sifat lapat wazni faman saqulat bakau utawi usaha kau utawi wong saqulat kang abot mawazinu apa pirang-pirang timbanganana yaziman bil hasanati kalawan sake amal becik fa ulaika iku maka utawi mangkono manhum taya ulaika iku al muflihuna kang bahagia kabeh al faizuna tegese kang bahagia kabeh wa man khafat lan desa pamaniku khafat lan utawi wong kang khafat enteng mawazinu apa pirang-pirang timbangane man bisayati kalawan sake kalaan fa ulaika iku maka utawi mangkono mana alladzina khasiriku ngake kang pada tudai alladzina kabean pusaing pirang-pirang awake alladzina bitasiriha kalawan den dadekaken anpus ilan lari kemaring neraka bimakanu sebab barang kang anaya ulaika biayatina kalawan sakayat isu agung yazlimuna iku ngazalim ya ulaika kabeh jaduan tegese angas ya ulaika kabeh sabada Allah ngajelaskeun tentang hamba-hamba Allah nu teu nurut
ka aturan-aturan syariat para rasulna, ngabohongkeun ka para utusan-utusan Allah di dunia keneh disiksa. Kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ketika manehanana ditanya eueuh deui iwalti fabakana da'wahum iz ja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin. Setiap saat, setiap waktu anu ditangtukeun ku Gusti Allah, Allah nurunkeun rasul. Uluy we kebutuhan-kebutuhan jang nyampekeun syariat, Allah nurunkeun rasul. Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Daud, Ibrahim, tuluy Kangjeng Nabi Sulaiman, tuluy Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, 114 rasul. Turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 rasul. Wajib jahot teman 25 masih ngade. Sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho kuari geus huisan ka jembut-jembut. Can nyaho rasul eta kudu dikanyahokeun kuari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di beus kota ge aya. Meuli apal ke kiai cenah teu daek apal. Otak ulama diberena ku Allah sakieu mah teu daek apal. Ji Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 6 Nabi Sulaiman. Jadi tidak ngaruntuh ieu mah. Tidak ngaruntuh. Kebalik deui ji Nabi Adam, 2 Nabi Isa, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Idris, 5 Nabi terus, 7 Nabi Muhammad, 8 dilempengkeun ge dilempeng. Lain kita tuh. Kieu hiji Nabi Adam, dan Nabi Idris, dan Nabi Muhammad coba. Geus dibenerkeun heuh nya. Kae ditalar banyak kitu deui bae. Hiji Nabi Adam, 2 Nabi Hud, 5 Nabi Idris, 6 Nabi 7 Nabi Muhammad, 8 Nabi Isa. Aing teu daekeun. Sakieu bae meureun aing motak ku Allah. Tak kumaha tah? Nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun. Cukup geus sakitu ge. Ngaruntuh itu bisa nya mah. 55 tuh 55 ya 5 jadi 25 gitu. Kayak 5 deh. Coba. Ngisi kitu-kitu kita daek bae. Pokoknya mah aing mah nyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu. Saya kira-kira ditanya, "Soleh." Sama ki soleh picung. Nabi mah siapa? Oh, nyaho aing soleh nabi berarti. Lut, nabi. Hud, nabi. Sulaiman mana ya? Ih. Ceritakeun nabi sesuran mana lain kula boga tatangga tukang lauk karena Sulaiman. Tapi teu kudu dikajaokeun gos kitu mah. Oh ya, Sulaiman. Terus Nabi Daud. Nabi. Asalnya hoba eta kos kitu tah. Nabi Isa, nabi. Musa, nabi. Firaun, wah musuh mah. Berarti nyaho nya eta. Asal nyaho gak cukup bisa gitu. Cukup tak deres tah. Asal nyaho. Zulkifli nyahonya Nabi tak lain sih Zulkifli. Ayo model apa ngaran Zulkifli. Sebab Nabi tak lain itu pokok sih eta. Iya mah can nyaho cek eta. Tanyakan dari tukang santri. Tanyakan mah ayo Zulkifli si Nabi tak lain ayo jok apal keur kitu ngaji kakarak datang ka jurumiyah aing mah wah santi bego ieu mah budak. Apa sarua bae. Atuh dinazomkeun kapan hum Adamun Idrisun Nuhun Hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah. Jadi geus nyaho tah asal rangkaianana dinazomkeun nyaho nya. Jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna mun geus kabeuli kitabna.
mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeuli ngan candi aja tuh hese atau geus aja ngan poho atuh sarua bae. Nu jelas mah Allah nurunkeun rasul supaya umat ulah sasar. Kangjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya, turunkeun Kangjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamotan hari sekian Allah dakwah Kangjeng Nabi Musa bere kitab Taurat. Teu percaya Yahudi teh lah sababaraha gerintil lu percaya ka Kangjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya Kangjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka Kangjeng Nabi Isa ciri-ciri Kangjeng Nabi Isa dijawab jelaskan dina kitab Taurat col Kangjeng Nabi Isa hampir dibunuh Kangjeng Nabi Isa ku umat. Masya Allah kari Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran nabi terakhir ismuhu Muhammad ngaranna Kangjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna cepilna socana bengirna senang gitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebagainya bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil. Masyaallah yati mim ba'di ismu Ahmad dijelaskeun dina kitab Injil wajib iman kade jol Kangjeng Nabi. Abu Jahal teh tukang maca Injil, Abu Sufyan teh tukang maca Injil, Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil. Aya dina kitab Injilna nya nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nya teh iman ka Kangjeng Nabi. Ja kuari lamun urang ngadengekeun Barnabas tu asli berita ti Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh. Aya seorang pastor maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ja asli ya Muhammad manabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umatna di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ke Amerika datang ka kuari can di keluarga amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ka Universitas UGM didinya aya di perpustakaan Injil asli dikunci rapih teu meunang dibaca. Ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen hayang maca birokrasina kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeak hati-hati lembaran ini tidak boleh dibaca ditutup ku jana dikancing trak lewat dibaca ku jana Barnabas asli kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku jana ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi. Mata kemenang kuari dibaca sembarangan di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli teu meunang ieu mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli ketika nyana panasaran dibuka ternyata nita iman ka Muhammad imannya dakwahnya hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi. Tapi tetap baik situ penyalahgunaan. Ai Injil nu kuari berkeliaran matama Injil tahrif. Robah. Perjanjian lama, perjanjian baru dirobah kunyana. Tina perjanjian lama ke perjanjian baru. Dirobah nu lain kitu. Sabener nama. Tetap baik isi nama nuhankeun ke Allah. Mangerankeun ke Allah. Nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa. Lain pangeran Kangjeng Nabi Isa. Kita iman ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas, Kangjeng Nabi Isa. Di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir, Kangjeng Nabi urang. Kitabna Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi tos teu aya, dilanjut ku para sahabat. Sahabat tos teu aya, dilanjut ku para tabiin. Nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi. Aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna. Nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki, ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, ke Yaman. Ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis kunyana disampeurkeun. Di Mekah, di Madinah, langsung terus ke Yaman, langsung terus ke Baghdad, ke Jordania, terus bae ka muana. Asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat kunyana. Teteh pohara amat. Meureunanan geus gerahkeun tanagana, hartana, kekuatanna, pikiranana
Zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge kitu kene ti negara ka negara melalui laut kapal naga tongkang masalah tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil kunyana rawi hadis ieu kieu di sampingnya nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna kunyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ku saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa jangan eta maksudna supaya jelas cek Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi nu sahih ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai ieulah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dia nah kurang kuari geus ngeunaheun jasa Imam Bukhari mah parsak kitu hebat ka Imam Bukhari balik cenah ka Afghanistan diseret ku umatna diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis tetap Quran body mempertahankan eta doang di samping mempertahankan eta mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta nyadak teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba masyaallah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu na muasi ngajar keneh bae ngajar hadis teh lila maot iyalah Imam Bukhari dimakamkeun di Afghanistan nu mantak datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa geus cenah mah kajian kumaha ge boga naon boga Imam Bukhari iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta para hebat jasa di Baghdad kitu kene di Mekah kitu kene nu asli mah naluturkeun eta ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf cerik nya nu kuburanna di Yordan cerik teh kunaon ieu harta nu sakieu lobana aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman Abdurrahman Al-Wahid Abdurrahman bin Auf Serik Abdurrahman bin Auf tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin nah aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogoh ente mah tuh kakir ente mah nyaho teuing jangan rasulapan idieulah begitu dibere harta di embung cek Abdurrahman wae padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji mong cek cenah teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah Masya Allah batur mah pikiranana ka akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggal isin amat eta boga pikiran kos itu eta batur mah nah sazaman terus kurang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga col ke Indonesia Masya Allah iyalah panutan orang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun los jang Amin bae haram mah kami mah zarah bae komo pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga kauntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus nu jelas ba atuh kos gitulah panutan orang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan wah luar biasa aya eta lah urang di Zaraha
salah zarah kuari. Pak, kemana zarah? Kemana ke zarah? Banten. Naon tuh maksudna? Ada usaha maju. Dah salah ya. Ieu kudu dipoteskeun di jelema nu kos. Kunaon hubungan usaha jeung zarah? Ulah kos kitu. Zarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin. Kaduana mah usaha. Kadi deui sia mah. Atuh nu di dituna nu salah deui. Nu sok ngazarah-ngazarahkeunana bloon. Ayo coba bisi zarah saha nu boga maksud ka dieu daftar. Sabaraha daftarna? Ya 500.000 lah sakianna teh. Wah eta tanu salah na kos. Ulah kitu bejakeun. Ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jeung di Banten ieu tanpa pamrih nya nama. Bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu. Ulah boga maksudna naon? Nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana. Kan ngeunaheun. Geus eueuh zaman para aulia Allah, kabelah dieuna zaman para ulama-ulama kuari, zaman para kiai-kiai Golkar. PDI kadinya terus PKB terus zaman kiai nu kos kararitu. Nah, urang mah teu kabagian masa Kangjeng, teu kabagian masa sahabat, teu kabagian masa tabiin, kabagianana urang masa SBY. Diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo engke sakedeung deui. Jelas zaman eta bae urang mah. Bisa bodoh zaman mana-mana ge. Ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat. Waduh. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kolon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya. Geus aki-aki mah teu kudu kiamat kuari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan. Ngantek lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak. Moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek. Antep ke lupa di kieu doang. Moal ditembakkeun hook peluru aing kasieun. Budak beladik goplak nu kan bener kan. Paeh cenah. Beraki-aki terkudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh di luhur bateung. Nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah. Mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur marsab gunung nuku urang kacil teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamur marsab percis okos mega bae leumpang gunung ge engke bae leumpang yo ku balikat sampai ha lelempangan kari kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marsahab leeh nana gunung sakitu tegerna kok masih Juned aju ganti rata laut gunung Kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua eta kos itu nyata bener di Quran masalah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh kuari hujan teng tiup roh
ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh wae kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nantangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja Fa'il raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku saya jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kere mah can nyaho bawa jadi bonte itu bayar tuh nungges coba Soekarno udah ayo udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan ya Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana skos timbangan emas aya talancuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusigkeun ka dinya asup nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup ngun ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nu dek dicaritakeun rantung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca Kangjeng Nabi dihareup plek kumpulkeun ku Gusti Allah وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wah ditanya. Bari pertanyaan teh sebenarnya mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna ghaibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tok Jogja deui isi jalan nu mana dek ka Surabaya teu nyaho nanya
atawanya nanya bah ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokotna teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti tah kula teh hayang kawin hayu hayang rek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu kula mah hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentek nanya teh dek dites berarti nah aya deui nanya teh ngajedeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo mudahan saminggu minta deui teh jangan nu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dieu sia cicing jadinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh itu bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit yuk sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teh digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh geus otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan teh mah nanya tapi nyarekan go lagi bah ya mah boga duit aju minta duit sabarit ya mentana mio sabarit bah mio oh sia diberi mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Meunang meureunanan setengah bulan, Bah. Pang melikeun motor di motor naon? Motor mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya, Bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui, Bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh, bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan-kebutuhan. Barang ditanyakan ternyata dijual. Oh. Adik. Abah sabaraha kali meulikeun motor ka sia? Hah? Sabaraha kali? Eta mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah. Pan make nanya deuk nyarekan. Nah, ieu ge sarua ye. Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh nyahoeun. Ya Allah mah pangeran. Urang turun ke alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninya kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah maha uninya kapae urang mah teu nyaho ila bakal pae Allah bagus nyahoeun kok maka ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya dadek nyarekan ka urang nah iya sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup, kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal mah Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti, paulun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balagahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya.
zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup. Beye. Aing lain nanya raja lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia. Abdi harita teh gitumui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya na ke kabupaten ju naik dinya na ke provinsi pernah nyampaikeun ai dibayar nyampaikeun ai henteu mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran bae sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun teu dibere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikeun nyana bahwa nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampai-sampaikeun ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah daeng sebagainya bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikeun bener nyampaikeun lagi lah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global bae umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabina nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh Bang wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek nilu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan nah iya wala nas'alanna allazina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya
Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Badahal mah Allah teh nyahun falanakussan alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho, ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh, di memeleh di jejeleh. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadenge nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakussan alaihim ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge. Sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana. Cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge. Pan aya muludan, pan aya rajaban, kiai ngabuka pangajian, tong-tong ge datang ka songhe. Siana nu teu daek, falanakussan alaihim. Allah jaritakeun, nunaeun. Bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun. Besingke di akhirat ditanya, walanas'alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika urang dikahareukeun. Kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu? Henteu. Kunaon sia dititapan emang teu nyampekeun? Oh nu ngondang. Kunaon sia nu mata kayang diondang? Ieu. Cak ditangkal amun naon tah? Naon tah? Teu nyaho nya nambongan di ditu tah. Ngadegeuten tukang sate. Ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah. Umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana teuing rame. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma'amil. Nyaho tentang nyampaikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu seperti tidak pengamalan, nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juzi satu persatu nyaho Gusti Allah. Sieun gadenge, sieun ngamalkeun, sieun narima, sieun teu ngamalkeun, sieun narima, sieun ngamalkeun setengah, sieun narima, sieun ngamalkeun poara, sieun narima, sieun teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gosip teh Gusti Allah. Gusti Allah mah uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui sa kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti-Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kieu haju HS deui eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kieu doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hidup padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia jaman saja abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadenge urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia? Abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia di pabrik? Aya tuh itu. Sia teh di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat. Salat abdi mah. Minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe? Aya. Abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat da salat. Tah, bareng sapabrik sia. Pan sia mah salat sia henteu? Nyangageun Gusti. Dek kuah. Wa ma kunna ghaibin nu gaib. Dek ngomong naon sia? Ja aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia, malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu. Nah, nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat. Besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datakeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lumpat ka mana sia ayo sia jauh
wa ma kunna ghaibin. Waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojet. Tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan. Moal teh ge dicarekan. Ini kelumpat ka mana ya ini? Kelumpat ka mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang oleh li sohaitiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepe kama warada fi hadis kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskan kanjeng jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaid buku-bukuna. Cek sakaul mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus serang, bagus caang, amal goreng. Poek joreng. Nu jelas mah deuk kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ialah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia boman teu daek beramal ditasiriha ilan nar ku sebab dijongkrokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat nu wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieu bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang keteuy ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papaskeun jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya di mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun
timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ke beureum mah molotot pegahan engkos kol budaya we kieu tiga hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae lah eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya haji teu percaya aing karakuari bae kalau ngomong gitu atuh si kiai ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat ge cak kiai ge timbang cenah amal ampura aing haji dia tuh ge hampura tah geus ada eta kitu mah kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan Zal ngaran Kudus tuh siapa jarah bete nyawaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta panjana mah perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa bahan cek sakawal bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayu nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah jang geus beres keramik alhamdulillah tuh geus gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit iya tak Ki Haji tolong emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitu nya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakan gas dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu gimana teh Pak ayo halaeun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya dos sugih dur-dur pet nu kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh heulapan al awwaluna al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam masyaallah lain lalagahan Kangjeng Nabi memang kumaha
begitu ditimbang get nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat kulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun tek naon cak Jibril ulah bomong berat pantah tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik biasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah yang penting selamat guys. Sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang. Mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah. Ya Allah ya. Bahkan sinar sholawat maka deuleu. Begitu dek ditimbang. Tah, timbang. Leket teh ka dieu. Maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi. Ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka sahaya kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isi ieu diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran sia istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu 11 bae kuat ka salamet. Tas salat 11. Nyana nanya heula masana. Wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae. Ana nabiyuka Muhammadun. Pohara ieu. Kaciri tah nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi, kaciri sidar sholawat. Nah geus disalamat-salamatkeun mantap ku ari ulah cicingin. Geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah. Teangan dirinya tihang jang nyalan deh. Tuntuna lain baca sholawat. Tasbih ka mana, mata ka mana. Bahkan aya nu nyokot dia tambah baturan atas tasbih teh nyaho nya. Barang gudang aya tasbih aing ka mana. Sarua teh baca sholawat lah mumpung urang hirup, komo nu geus kolot mah, ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi. Inggis biasa. Untung aya Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kabeladieunan mah cepet ya cepet, nimbang cepet. Cepet. Jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan nimbang cepet. Lai ka dieu, lai ka dieu. Aya anu henteu kabagian syafaat. Kaburu Kangjeng Nabi na keur munjuna ka dieu, ieu ka dieu, dibalangkeun ka ditu kan. Waduh, aing Muhammad bae cek jana. Aing teu kabagian ya. Tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi. Entap tulung ka malaikat Jibril. Jibril selamat ka eta. Hi, atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi teu lagi main cimplong melulu nya. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sia sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante, henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi. Nya daek ngadengekeun. Assalamualaikum zainal anbiya. Ya assalamu alayka atqal atqiyai. Nu macana mah santri kan jeung kiai. Sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya. Aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh. Tetep salamet bae. Pan mah apa are eta. Ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah. Tapi tetep kok gaya rewel. Jibril salametkeun. Masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq. Sibuknya sa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu, geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka. Pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan. Teu kadeuleu teu kalawel lanjut teu kalekep ka bapada tuh. Padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep. Bangona mah aya. Pasti tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi. Ka dieu eta lah. Aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Siti kelekep kunaon? Kredit cegera pula. Lu kata ketikuari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung.
wal waznu ari timbangan yauma idzin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam. Ngajina hiji dua urang besi aya nu endek ka lapangan baris aya keneh waktu silakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon kitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan make samping kabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese tah mah tuh kudu dilatih sedengkeun nu ngaji di dieu pan tilok latihan geus kuari mah ka lapangan bae ka ditu meuli baso urang mulaiannya ngaji sing tegep sing rapih maksudna supaya kasafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.